Tentunya ya acara teu ujug-ujug terjadi tanpa melewati proses. Naon prosesna Asep? Aya perjuangan, aya pengorbanan. Perjuanganana tos lami kersana kasepuhan pun Bapak Pak Haji Dace. Wios atuh ka mana camat? Eta kue aing eta. Camat main sodok wae kuwe. Ih, kana hakaneun teh ampun. Camat Cisayong ampun. Gagares we ayo. Tuh poho nepi ka mana tadi teh? Tah eta kitu. Kersana kasepuhan apa Haji Dace ngahubungi SIM Goring lewat para putrana. Hayang aya acara pengisian pengajian kaji Milangkara Cisayong diisi ku tablik akbar. Oh mangga, ternyata jadi tablik asgor. Nu hadir teh payung we kabeh. Asa kakarak ceramah di hadiran ku payung. Hari huluna arareueuh ka marana ieu teh. Salah lampu teh make ka dieu atuh lampu di dieu we khusus jang nyaangan panggung. Lampu nu hiji jang kanu hadir jadi aing poek ieu ningali. Panitia ngatur lampu teu bener ieu teh. Aing nu hadir teu kaciri. Oh yang hareupan jurig. Hiji tadi dia lampu jang nyaangan nu dina panggung jadi ditinggal di mana-mana ge jelas. Aing kieu mah jadi serab ka aing lampu. Nyiksa ai kieu teh. Jang nu hadir ongkoh aya sorotkeun lampu ka nini-nini. Sugan balik ti dieu jadi kenceng. Bu, eta perjuangan kersana para putra Abah Haji Dace ngahubungi hayang acara di dieu mangga tiasa kaping sakieu siap jadikeun. Itu perjuangan. Di samping perjuangan aya pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tanaga, emutan. Ieu dikorbankeun. Tanaga dikorbankeun, ibu-ibu masak teu enjing. Hah? Teu enjing. Sanes di kamari. Oh teu enjingnya berarti aman anu dituang tadi. Kan sok aya panitia ti kamari cenah masak berarti basi. Alhamdulillah tenaga dikorbankeun. Harta dikorbankeun. Aya panggung, aya tenda, aya sound system. Maaf, ieu sanes nu panitia, nu batur. Atuh dipasang di dieu pan dibayar. Nganggo harta para jamaah, para panitia. Alhamdulillah. Duka lunas, duka encan. Ya tukang son lunas can. Acan atuh komo kuring ho. Dianjuk sarerea ieu mah. Harta dikorbankeun, tanaga dikorbankeun, emutan dikorbankeun. Dagdikduk ieu panitia. Sieun acara gagal. Bahkan tadi kersana Kang Ustad, Kang Ustad teh nami teh hilap deui. Kang Musin, Kang Ustad Musin, gegeren tes wae. Bah ulah jadilah ceramah teh. Kunaon kitu hujan. Pira ku abah ceramah sorangan nu hadir eueuh. Cek kuring alus kene kitu berarti kuring bisa balik buru-buru. Nu penting amplop salamet. Atuh mending kene kitu teu gawe tapi hasil. Raat dibantos biar ku sepuh doa insyaallah raat. Amin. Sanes teu peryogi ku cai, peryogi kanggo kehidupan orang leres teh kanggo pertanian, palawija, perkebunan. Tapi nuju ngawas kieu mah nyuhunkeun tadi kesepuhan sementawis ieu we ku malaikat digeserkeun heula. Tuh kata si kota ka ditu teh nya. Di dieu mah sakulibek ieu. Insyaallah rada-reda ya diijabah amin. Ya Allah ya Rabbal pamitos raat payungna lelepkeun aing kagok. Asa mamagahan payung aing kieu teh. Panu dipengker teu kaciri kikieuan we neangan beungeut Asep Mubarok
kahalangan ku payung. Ai tos reda mah atuh sok tilepkeun deui. Ih meuni kudu dititah. Ampun. Oh girimis keneh. Nya ai girimis keneh buka deui sok aya buka deui. Ayo 1 2 3. Lomba muka payung. Ya Allah. Bu, tina pengorbanan datang perjuangan sing ditampi jadi amal sodakoh, amin. Ya Allah ya Rabbal, tong ragu komojang pengajian ngorbankeun harta tanaga, harta dikorbankeun buat pengajian ningalikeun syiar agamana Allah, moal mantak leungit eta rezeki justru bakal ditambah ku Allah. Rasulullah ngajamin mana qasamadun min sadaqatin bal yazdad sampai 3 kali Rasul mengulang harta yang kau sedekahkan di jalan Allah buat ibadah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah. Mudah-mudahan rezekina urang dieu palawijana pertanianana nu jadi karyawana nu daragangna nu bisnis mudah-mudahan sing leuwih diberkahkeun ku Allah rezekina buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Khusus doa kangopun Bapak Haji Dace, mudah-mudahan sing paparinan kesehatan ku Allah dipanjangkeun yuswan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon kauntungan orang asep jadi umat Rasulullah? Umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat paling mulia di hadapan Allah dibandingkan sareng umat nu sanes. Alhamdulillah. Di mana ngukur kemuliaan orang asep jadi umat Islam, jadi umat pangmulyana di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sanes? Apa umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu? Umat nu sanes teh aya salat 5 waktu? Apa orang umat Islam mulia di hadapan Allah mulia gara-gara aya puasa Ramadan? Umat nu sanes teh aya puasa Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh? Umat nu sanes teh aya haji umroh? Urang tapakuran ayeuna. Lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah maka salat nu 5 waktu nu dipidamel ku urang lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Punten. Khusus ieu mah jang si Asep Mubarok. Mun rek ngukur kamuliaanana di hadapan Allah maka salatna nu 5 waktu lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Punten si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, sanes suudzon ka Allah. Si Asep Mubarok berpikir bahwa salatna si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk, tumaninah can bisaeun. Jauh keneh ukuranana. Duka urang dieu mah. Komo belah dia. Ameh reug ka kuring beri teh aya masih kena nu komo di dieu. Urang dia mah tos hararusu meureunnan salatna. Saking kuhusu nepi ka poho kana rakaat. Lain husu sia mah ngalamun. Punten sim kuring campuran bahasa Sunda, Sunda kasar wios. Sok isin sim kuring pami diulem ka Tasik. Karawang mah Sundana kasar, sim kuring kabupatenna Karawang. Panas Karawang teh gersang. Sundana kasar, Tasik mah sejuk, halus Sundana. Wios kuring kasar wios. Ada kuring makhluk kasar, lain makhluk halus. Berarti makhluk halus mah Didi. Eta geuning ngaku ece. Bu, upami diukur ku salat urang masih jauh tina kasampurnaan leres teu? Leres teu? Naon sababna boro-boro khusyuk urang mah tumaninah can bisa. Nah, asep pake teu bisa nya kana khusyuk tumaninah ge teu bisa pan setan teu eureun-eureun ngukuntip. Nuturkeun terus. Hayang ngagoda umat Islam, umat akhir zaman, umat Rasulullah, anak incu Adam supaya bararatal ibadah nak meh aya pibatureun di neraka.
Makanya ada salah satu riwayat Rasulullah SAW nguningakeun ka sahabat memeh salat di pigawe niat memeh dibaca baca heula surat-surat yang perlindungan di antara disunatkeun maca Falaq bin Nas heula osok diaos nu osok mah baca heula doa-doa perlindungan di antara nu masyhur Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun sampai meh niat baca heula doa eta osok dibaca ibu osok dibaca tara pantes salat ngahuleng bapak-bapak osok nu maca eta aya ayanya aya Pak Camat tuh Pak Camat aya cenah aya mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabohongna amin. Pak Camat bisa viral ya Camat Cisayong dina TikTok di prank ku aing. Camat Arjaon. Asep osok dibaca memeh salat eta doa tapi keukeuh we teu bisa khusyuk setan kuat eta ngagodana. Naon nu digoda hate biasana. Niat tepi ka peureum-peureum hayang katingali khusyuk salat lohor. Rakaat kahiji mah masih kene inget ka Allah eta hate, rakaat kadua inget kene ka Allah, rakaat katilu mulai ditoel hate urang ku setan. Ibu-ibu tah biasana tah. Mun salat lohor teh rakaat katilu ngadenge guludug. Langsung robah hate. Aduh. Ya popoe. Budak can barali. Ya Allah, ulah waka dilungsurkeun cai hujan eta keur salat nitah ka Allah. Geloger gumug di hati ya Allah eta 2 rakaat gedeger beugeun pa udak-udak jeung turun hujan hayang nyalametkeun popoean begitu tahiyat assalamualaikum gua jeleng kutang cangcut didudutan bekarela ngorbankeun salat ngabelaan popoe pernah ibu gitu pernah pada melang. Bapak-bapak sarwana lalaki oge ditoel hatena ku setan keur salat lohor mantep khusyuk nepi ka peureum-peureum geus menang 3 rakaat ngagebeg ieu hate ya Allah ieu dompet di mana mun kapanggih ku pamajikan babak belur aya foto si Nopi pagawean camat. Gara-gara HP pohon nunda di mana di tengah imah gitu lain kedepruk ruku lain subhana rabbiyal azim lain rasan mah di dapur lain sami Allah di mananya di kamar gitu lain keur sujud kapanggih di kamar mandi gua jeleng luncat heula dasieun kapiheulaan ku pamajikan nyalametkeun diri ngorbankeun salat hate diganggu soca diganggu keur salat panuan punten ya ibu-ibu nu gaduh murang kali pameget anu sok berangkat ka masjid berjamaah acukna kedah diatur ku indungna polos ajang berjamaah mah ulah loba gambar merek di tukang ngalieureun di tukang salat jadi maca kaos bener eta teh budak lalaki milu berjamaah ka masjid adi lanceuk adina make kaos hadiah tina kacang Garuda mending ngajeblak di tukang ini kacangku lanceukna saruana make kaos hadiah kopi kapal api mending ngajeblak di tukang jelas lebih enak. Celo budak teh dihareup deui salatna. Bapak-bapak di tukang teu husu macaan kaos eta bapak-bapak. Ini kacangku nyambung, jelas lebih enak. Bapak-bapak keur salat jadi mikir ieu kacang nu mana.
panon diganggu entong baju samping lalaki mah. Maaf lalaki anu berjamaah ke masjid eta samping ulah disimpan di tukang merek samping kaharepkeun sok dibaca kudu tukang BHS mahal keur salat mikiran harga samping eta panon ya Allah ditoel ku setan luak liuk lain khusyuk karena tempat sujud berjamaah teu macaan baju batur panon diganggu irung diganggu hampura nu imah dareukeut masjid waktuna salat bapak-bapak lalaki di masjid ulah ngagarorengan lauk asin haseupna sok mebes ka masjid mulek bisa anu salat keur lapar goreng peda digoreng haseupna mulek ka masjid nu salat meuni murilit beuteungna aduh ieu mah cocokna jeung peuteuy eta keur salat mikiran lalabeu lah irung diganggu cepil diganggu hampura imah nu dareukeut masjid waktuna salat di masjid pareuman musik hargaan jelema nu keur ibadah di masjid peperieun ente milu berjamaah henteu anu keur salat di masjid ulah diganggu bisa anu can istiqomah ceulina kaganggu ku musik sok kaganggu bae indra diganggu ketika salat pinter setan ngabatalkeun ibadah urang encan nu hiji ieu maaf ulah kiai ulah santri ulah jamaah kiai nage eleh kahusuan salat kiai leungit gara-gara teu mampu nyang hareupan gogoda nu hiji ieu naon Asep kiai salat nahan hitut tumbang gue eta mah leungit kahusuan dihusu-husukeun ge ribet dibatalkeun nyaah sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang paneta resiko tinggi antara ya dan tidak ya tembakeun tidak tetap dalam pertahanan tapi kan ripuh salat nahan hitut teu aya kahusuan coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana gerakan orang sholat nahan hitut ya kabel kagencet camat bantuan aing tak gitu nah Masya Allah ya camat soleh sok calik deh camat oke bantuan deh Bo camat tingali gerakan sholat nahan hitut nunahan hitut sholat tibujur kasirah ngegerebeg gening Asepnya ho aing ngalaman makanya bapak-bapak lamun berjamaah payun urang aya nu ngagerebeg tibujur kana sirah itu patut dicurigai daripada ngaganggu mending batalkeun bae kumaha ngabatalkeunana geureuwahkeun ti tukang hareupeun urang anu ngagerebeg wai pret langsung ngabeledak sabab eta kondisi kenal pot racing keur melengeh saeutik nu leuwih jelas ibu-ibu salat nahan hitut kaciri rok panjang mukna panjang ngagerebegna ti handap siga salat ngalawan gempa pernah ngalaman ditahan-tahan diempet-empet sarokatinya tengah gerbegna kaciri jauh tina kasampurnaan paling gak ngerasani pantas sholat khusyuk tumaninah teh di Mekah kitu ge nu tos haji tos umroh ngerasakeun di mata sholat di Mekah khusyuk tumaninah da hareupeun aya Ka'bah teu saeutik nu careurik sholat hareupeun Ka'bah da katincak suku lain inget karena dosa gitu maksudnya kuring memeh mulut kamari ngabimbing hampir 2 bis ngabimbing umroh di luar Masjidil Haram keneh bapak-bapak geus ceurik bae aki-aki gigireun sakitu teh can asup ka masjid can ningali Ka'bah di luar keneh dijajarkeun
Ceurik wae. Bah, kunaon ceurik wae? Loba dosa. Meureunana naraplok dosa katingali. Tingongora bader tak aki-aki sok mamawa randa wae. Sugan ya mas sugan. Leres apa? Camat. Oh. Kanyahoan camat. Ketua MUI ge apaleun. Katohian rahasia camat. Sok mamawa jatake dina mobil. Janda tak layak pakai. Kuring mantu ibu tara kuring tara bebeja. Cicing sok ngamimitian. Boho di luar kan geus careurik ningali Masjidil Haram tak aki-aki kunaon bah nangis wae loba dosa. Bah niat rek tobat ayeuna di dieu sing dihampura. Amin. Jang haji naon bah Ka'bahna di mana? Di jero. Aya kene atuh aya cek saha leungit. Loba tatanya. Ngabimbing aki-aki umroh asa ngabimbing Pak Ud. Loba tatanya. Siap bapak-bapak jamaah masuk masjid. Ayo talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Asuk babus salam. Ikuti doanya Allahumma antas salam wa minkas salam. Maju brai di jero masjid Ka'bah mulai katingali. Nu keur ceurik ti luar ngaguk-guk ceurik asup ka masjid begitu ningali Ka'bah brai katingali Ka'bah ngadadak liren nangisna. Lamun ditaruh hiji-hiji hampir mirip jawabanana. Kunaon liren nangis? Kunaon Pak Ibu? Teu aya nu pantes disombongkeun. Naon cenah? Teu aya nu pantes disombong. Kau mau bari digeder ku adan ngelewung komat. Milu berjamaah yang harapan Ka'bah langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Makmum breg siap-siap ngarapihkeun barisan. Imam kau kuping dipayun. Istau wa tadilu sufufakum. Luruskan saf, luruskan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngadadak nangis sing curujut cai soca nemeng nguping takbir. Karasa eta tumanina salat. Imam ngageterkeun hate. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat. Ceurik. Makana haji umroh ongkosna mahal puluhan juta, capek, resikona nyawa, aneh teu aya nu kapok. Wih, ti ditu hayang ka ditu deui. Komo nu teu acan. Sing nararasi burang dia. Seumur hirup sakali sing dinasibkeun ku Allah bisa ngalaman nikmatna sujud payunan Ka'bah. Sing tiasa ngaraoskeun nikmatna ngaos sholawat ti payunan makom Rasulullah SAW. Hayang ka ditu hayang. Sedalap tarcan. Pantes teu init-init. Daftar payunkeun ka Gusti Allah. Karasa nikmatna salat keur ditukeun di Mekah. Balik ke kalemur ka dieu salat kitu deui camplang deui. Teu ceurik deui henteu. Makana diukur ku ibadah salat urang masih jauh tina kasampurnaan. Sing dihampura ku Allah kakurangan kahilapan
Kalepatan salat-salat urang sing dihampura. Amin. Lamun lain gara-gara salat Asep, mungkin gara-gara puasa Ramadan jadi mulia di hadapan Allah. Punten, kualitas puasa urang masih jauh tina kasampurnaan. Leres teh? Urang puasa karak menang lapar haus wungkul. Panon teu milu puasa, bibir teu milu puasa. Aya aturan ngabuburit nungguan beduk maghrib dek buka puasa, nalongkrong di jalan eta bibir lain zikir, lain istighfar, ngagosip ngagogoreng tatangga. Leungit ganjaran puasa. Komo lalaki tereh karena leungitna ganjaran puasa. Keur puasa heo liar ka mana-mana majarkeun ngabuburit nungguan beduk maghrib, panon malotot titingalian ngaleungitkeun kana pahala. Naon Asep? Ningali aurat. Asep, akang mah tiap Ramadan ge di bumi, tara kaluar ti bumi. Sieun ngajaga pahala sieun ruksak gara-gara ningali aurat istri nu sanes. Akang mah di bumi wae. Hebat. Naon kegiatan Kang di bumi? Teh enjing nepi ka sonten, teh enjing mah ka lohornya molor. Ti lohor ka asar tadarus, hebat. Teh asar ka memeh buka puasa nyetel TV. Geneng nyetel TV. Asep, Ramadan Madinah TV oge aya pengajian menjelang buka puasa ceramah aya. Nya Kang abdi ge apal ngan aya nu bahaya. Naon iklan. Kang teu kaluar di bulan Ramadan teu ningali ping-ping awewe batur di jero imah nyetel TV jelas orat awewe batur. Ulah film iklan geus hancur. Yang ningali ping-ping awewe batur panaya hand body. Bening. Nu buduk. Menang milih ping-pingna eta. Hayang ningali kelek awewe batur aya Rexona. Bener teh. Hayang ningali dada awewe batur dina TV na iklan aya sabun Give. Merawat kecantikan kulit Anda. Jelas teu aya nu hapur. Geuning Asep apal, pan kuring boga TV. Piraku meuli TV teu disetel. Ngan dipikir-pikir eta iklan sadayana nyambung. Tiba heula nepi ka ayeuna. Kan body jang ping-pingna ditingalikeun. Rexona jang kelekna ditingalikeun. Sabun Gi pejang dadana ditingalikeun. Nyambung eta iklan. Ngan hiji nu teu nyambung iklan. Tiba heula nepi ka ayeuna. Naon? Softtek. Penasaran kuring. Jang naon eta softtek? Atuh teu dideuleukeun. Hah? Iklan softtek mah softtek ajol-ajolan naon maksudna? Teu kaharti. Kuring nepi ka mikir, berarti softtek mah jang awewe anu ajol. Tah kitu bae geus lah. Dina TV aurat tungkul. Komo kaluar ti imah. Bulan puasa ngabuburit ka mana? Ka mall. Di mall ngabuburit. Lain namahan ganjaran. Ngaleungitkeun ganjaran. Berbagai macam aurat aya di mall. Dajal geus bararijil. Mimitina dajal bijil di mall. Non dajal. Dada jeung bujal. Asep kos neho ka mall. Pernah gitu? Pernah. Kuring balik muludan, isuk-isuk muludan nepi ka lohor balik ka imah ngaliwatan mall. Kuring noel ka supir, pir ka mall heula. Aya naon bah? Atuh aya naon we hayang nyaho. Parkir mobil ka mall, kuring turun, balik caramah make jubah gagaya bagan. Ka mall berang-berang make jubah, satpam molototan. Curiga meureunnan disangkana kuring teroris. Satpam nyamperkeun. Dari mana Pak? Mau kemana? Balik muludan, ka mall. Kok Bapak pakai jubah? Jubah aing. Masalah buat lo. Maaf Pak, di mobil aya naon? Astagfirullah. Berkat. Di panitia. Tegaul satpam. Tolong Pak dibuka heula mobilnya. Dibuka pantok. Ya kardus 5. Ustad 5. Di ditu mah piraku di dia beda. Lain kode ngelingan sok loba poho.
Satpam bukan nu kahiji kadus dibuka talina jeruk lain bom. Inu kadua bolu. Inu katilu opak ranginang padedet-dedet. Inu gede naon ieu? Bukan kejo. Sangu jeung lalabna tumpangan bakakak luhurna keur kieu. Di ditu beraku beda. Oh berarti Pak Haji wih ngaos tadi ngomong balik muludan. Atuh mangga bade ka mall mah asup ka mall. Naik lantai 2 naik tangga eskalator lift. Karena suku nincak tangga nu kahiji dihanap awewe nyodok. Syak. Pan tangga kieu kuring dihanap awewe diluhureun erokna pondok. Atau panon meni lurus karena bujur. OMG. Oh my God. Nu era tibalik. Lain manehna nu era nu oratna ka mana-mana. Kuring nu era. Hakikat isin ku Allah, syariatna isin ku jubah. Hate mah ku kulutus. Hanjakal ka moal make jubah. Coba make jaket lepis. Jongjon molototna. Kuring tungkul bari nyekelan tangga lift. Istighfar bibir mah astagfirullah. Astagfirullah. Bibir istighfar. Mata teu tahu diri. Red deui nengak kieu deui. Sakitu teh panon ustad. Komo panon camat. Tapi lain camat di dieu lain di Papua. Di dieu mah tara-tara bebeja. Ya Allah ya Rabbana. Geus datang kana ciri akhir zaman, kiamat tereh. Sok tahu Asep, Nabi nu ngawartosan. Sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a. Ciri datangna kiamat da tereh datangna akhir zaman, 4 perkara diangkat ku Allah. Hiji, yarfa'ullahul barakah minal ardi. Keberkahan bumi geus diangkat ku Allah. Geus aya nilai keberkahan. Baheula mah urang nyekel duit 1000 mah hikanana naon balanja, bener teu Bu? Ayeuna duit 1000 rupiah geus kurang berkah. Ngagoler 1000 di jalan dilejek ku budak. Baheula mah 1000 berkah. Musmai diangkat keberkahan. Nu kadua, yarfa'ullahur rahmah minal qulub. Cahaya rahmat dina hate jelema geus diangkat ku Allah. Poek hate jelema. Buktina teu aas, teu daek narima kana nasihat. Deelingan ku kiai malah ngamusuhan. Leres? Leres? Lah cicing kiai nu salat ge can puguh asup ka surga, ceuk manehna nu sok salat can puguh asup ka surga. Komo anu tara salat. Ulah di luar di jero imah geus mulai tarareuas hate jelema budak. Geus mulai ngalawan ka indung bapa. Ku zaman ayeuna loba kolot geus nyeri hate ku anak leres teh. Baheula mah urang ngadenge dehem bapa sieun ngadeg-deg. Aham cicing budak baheula mah. Ayeuna geus cahaya hate eta budak geus leungit. Di deheman ku bapana malah malik molotot ka bapana tibalik ayeuna mah. Baheula mah loba budak sieun ku indung bapa, ayeuna mah indung bapa sieun ku anak. Bapana ngadehem, aham molotot budak eta. Naon Pak? Naon Pak? Naon? Bapa nu ngadeg-deg. Henteu ceng henteu. Tibalik. Nu katilu yarfa'ullahul adla minal hukami. Geus diangkat sifat adil para penegak hukum zaman ayeuna. Nu maling hayam harga hayam 20.000 beunang ku masyarakat bangsatna digebugan nepi ka maot. Nu maling miliaran triliunan nyokotan duit rakyat bisa jalan-jalan ka luar negeri. Ieu fakta keur dibongkaran ayeuna teh. Terus mana deui nu diangkat ku Allah, yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Sifat era awewe geus dileungitkeun. Awewe geus leungit ka era. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana. Lamun marake calana nu salakina. Para wanda lolobana
nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina ribeuh akina rek ka sawah unggal isuk leungit kolor wae tadi papake ku incuna si Imas si Titin si Mimin si Eba si Yaya si Engkom make si Iis make pajarkeun teh model gaul nyieun rok teu diukur make da paluhur-luhur da hayang katempo yang ketempo kenal pot racing nyaho yang dihapur sing jareblag digaro mending ngebul najis mending kieu tutup aurat sing rapi insya Allah. Bu, ku Ramadan diukur masih jauh tina kasampurnaan leres teh. Mudah-mudahan sing dihampura kasalahan kahilapan Ramadan tahun kamari. Sing panggih deui jeung Ramadan 2002 genep. Sing paranjang yuswa beri berkah rezeki buat bekal ibadahna. Panggih deui di bulan Ramadan 2002 genep. Dipanggihkeun deui di bulan Ramadan, bulannya premium. Ramadan teh bulan premium. Naon ase bulan premium? Bulannya pre makan dan minum. Oke, Ramadan termasuk kategori bulan pertalit. Naon pertalit? Perut terasa melilit. Tapi insya Allah di bulan Ramadan 2026 orang mampu membentuk Ramadan menjadi bulan pertamax. Naon pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Dan insya Allah di ujung Ramadan 2026 nanti kita semua dapat bensin. Apa bensin? Benar. Surga itu indah. Ditawaran sing menang tamar surga nu indah. Amin atuh. Tadi sing paranjang yuswa sadayana. Jauh kene diukur ku Ramadan, mungkin Asep gara-gara haji umroh jadi mulia, pun tanpa haji, Bu Haji. Haji umroh orang masih jauh tina kasampurnaan. Balik teu Mekah Pak Haji karak menang kopiah bodas. Bu Haji balik teu Mekah karak menang abaya, menang meuli di hotel di Madinah. Ngerasakeun nikmatna salat teh di Mekah, Pak Haji salat ceurik. Begitu balik ka Cisayong, Pak Haji Bu Haji salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji. Sebeak di Mekah. Maca salawat di painun makam Rasulullah SAW. Raudhah Madinah Al-Munawwarah. Ketika asup orang ka Raudhah ngalangkung ka makam Rasulullah. Nangis karena ucapkan kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir cai mata. Ngerasa isin. Di payunan aya jalmi nu dimuliakeun disucikeun ku Allah. Begitu balik ka Cisayong. Pak Haji Bu Haji maca salawat. Henteu ceurik deui. Kemana air matamu? Ji. Saat di Madinah sing nararasim nu teh ajan amin hoyong ngaditu hoyong daftar ti payun ka Allah iraha daftarna sapoe sabeting 5 kali zuhur asar maghrib isya subuh 5 kali daftar make bahasa urang we beres salat ya Allah Gusti nu begaduh Mekah Madinah nasibkeun abdi sing tiasa haji umroh hoyong ngaraoskeun nikmat sujud payunan Ka'bah hoyong ngaraoskeun nikmat ngaos shalawat ti payunan makam Rasulullah Gusti nu gaduh Mekah Madinah gampilkeun jalan rezekina kanggo abdi Allah seneng dipenta Allah can pernah bosan dipenta justru nu tibalik teh urang nu sok bosan menta tiap kiai didatangan dipentan amalan kertas doa wiridan dibaca henteu nararumpuk dina tas sing saralap dina dompet eta wiridan nyelip dibaca henteu sakalina butuh rek dibaca salah maca da hurufna leungit lecek nilep wae kertasna kuduna marojak tanah marojok calana cek malaikat rojok calana sia coba sampai sapeting 5 kali daftar komo ditambahan daftarna tengah wengi gugah batur bobot hibra urang mah curhat ka Allah pasti diijabahna
Osok hudang tengah peuting ibu osok. Osok ka mana? Ka cai, di cai ngadon. Beres ngompol ngisang. Beres ngompol sare deui. Jorok kanyahoan. Urang dia tarang ngisang. Ditanya sing bener ngajawabna ngajalur. Di mana-mana metos ngompol ngisang biasakeun. Pengen aing ngaliwat tadi ngahiliwir. Beres ngisang make deui calana. Betul cerdas. Make deui calana kana sare wae. Terus tara ngisang tara make calana. Ih amit-amit. Yuhan salakina teu marerang. Make deui calana. Beres make calana. Wudu peureum di WC. Wudu amparkeun sajadah di kamar di tengah imah dari anggo tempat penutup aurat, alat penutup aurat. Jeung carogena komo kompak dimimitian heula salat sunat tobat 2 rakaat memeh tahajud istikharah mereh barang penta ka Allah bebersih diri heula supaya diijabah ku Allah. Beres salat tobat 2 rakaat dari tahajudna dari istikharah salat hajatna angkatkeun leungeun yurucudkeun cai panon tengah peuting menta ka Allah ceuk Imam Syafi'i lamun aya umat Rasulullah akhir zaman hudang tengah peuting menta ka Allah bari nyurucudkeun cai mata ngarus masakeun diri loba dosa maka cai matana dijadikeun malaikat rahmat anu ngabantuan ngaaminan. Osok hudang nama ngadoa ge osok ngantara ciri. Bener teu? Teu as hate urang teh. Lu teu bisa ciri asep kumaha atuh akalan. Kumaha ngakalanana budak hudangkeun. Rek ngadoa tengah peuting hayang ciri budak hudangkeun. Jang hudang. Naon mah ceuk si Asep ngadoa peuting kudu ceurik, mah teu bisa ceurik. Kumaha carana mah panto kamar buka. Marek nyelapkeun indung suku. Kapalang hese ceurik. Terus mah bantingkeun pantona. Siap mah siap. Asli eta ngadoa ceurik. Gencet indung suku langsung ngangkat leungeun. Ya Allah, cek malaikat aing moal kajebak. Maneh mah ceurik lain inget kana dosa cokor bareh kagencet panto. Ya Allah, ku teu as-teu teuing hate urang. Teu as kunaon Asep? Istighfar mah dibaca, istighfar teh jang meureunnan nguras dosa, tapi aneh istighfar dibaca ai dosa teu inget urang. Kosong. Tak inget Syekh Hasan Basri ngabejaan istighfaruna yahtajuna bil istighfar. Istighfar umat akhir zaman kudu diistighfaran deui. Kudu diistighfaran deui. Ngambang. Subuh istighfar, memeh lohor nyieun deui maksiat. Tobat sambel. Geus dicocol ada seuhah nepi ka beak cai es 3 gelas, nyocol deui. Hah deui. Tobat sambel. Tobatan dosa-dosa urang. Loba maksiat nu dipigawe ku urang leres. Sugan kolengkah ieu ka dieu urang niat syiar agama Allah ngagungkeun agama Allah. Uih ti dieu sing dihampura dosa-dosa urang ku Allah. Amin. Sing jadi lengkah tobat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh, lantas apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah umat Islam dibanding dengan umat yang lain? Jawabanna mung hiji nu ngajadikeun urang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya cinta sejatina Kangjeng Nabi Muhammad eta. Lamun teu aya cinta sejati Rasulullah rek ngandelkeun naon? Jujur lain suudon ka Allah lain. Urangna tahu diri, ibadah urang kualitas jauh tina kasampurnaan, makana urang butuh syafaatul uzma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad butuh teu? Butuh teu ku syafaat Nabi?
nya di poe masar jelema dikumpulkeun kabeh, pintu-pintu pertolongan ditutup sadayana ku Allah, mung hiji anu dibuka lewat pintu pertolongan syafaah Nabi Muhammad. Ku cinta-cintana Nabi ka urang ka umatna, nuju jumeneng keneh Rasulullah sok nangis. Lamun inget ka umatna Rasul nangis. Rasul nangis di majelisna, para sahabat di pengkeranana teu wani ngaganggu. Allah nguningakeun, Allah ngutus ka malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad salhu ma yubqi. Jibril samperkeun itu Muhammad, tanyakeun ku anjeun naon sababna nangis. Malaikat Jibril lungsur mayun ka Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul kaget ngawaler, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya parentah naon Jibril? Da aya parentah naon Gusti? Abdi mah sumbing ka dieu, punten hoyong uninga naon margina anjeun nangis. Rasul ngawaler, Jibril hayang apal naon sababna kaula nangis? Leres Gusti, kaula nangis keur inget ka umat kaula. Ishtaqtu bi ummati, kaula nangis keur sono ka umat kaula. Jibril mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah nangis keur inget ka umatna. Kumaha saur Allah, Jibril hibur ameh leungit ka sedihna. Kumaha ngahiburna Gusti? Wartoskeun ka anjeunana. Kaula Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo anjeunna. Enggal sampaikeun. Jibril mayun deui ka Rasulullah. Rasulullah kaget, aya perintah naon deui Jibril? Gusti, abdi bade ngawartosan nyanak berita. Berita naon? Anu tiasa ngaleungitkeun ka sedih anjeun. Maana Jibril geura bejakeun berita anu bisa ngaleungitkeun ka sedih kaula. Ya Rasulullah, Allah tos nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo salira, tos repeh ulah nangis deui. Apakah Rasulullah liren nangis, seserian, bunga, nguping eta berita? Teu. Rasulullah tetap nangis. Jibril kaget. Gusti teu bunga dibere berita ieu ku abdi, na teu percaya karena ieu berita. Saur Rasulullah, Jibril, kaulah percaya karena berita anu dibawa ku anjeun. Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo kaula. Atuh kunaon salira nangis keneh? Jibril, kaula nangis keur mikirkeun umat kaula. Maksana naon Gusti? Fa kaifa bi ummati. Rasul malik nanya ka malaikat Jibril. Jibril, kaulah percaya Allah nyadiakeun ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan kanggo kaula, tapi aya unek-unek na hate kaula. Naon Gusti? Kumaha jang umat kaula? Rasul nanyakeun milik urang. Rasul merhatikeun hak urang umatna. Kumaha jang umat kaula? Jibril teu bisa ngajawab. Mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah teh tetap nangis. Malah naroskeun kumaha jang umatna. Allah ngawaler, inna sanurdzika fi ummatika wala nasu'uk. Jibril mayun deui ka Rasulullah. Aya naon deui Jibril? Ieu wartos ti Allah Gusti. Naon? Allah ridho ka salira. Allah mikarido kana perkara nu dipikarido ku salira. Oge Allah moal khilaf ka umat salira. Ketika orang umatna menang jaminan moal dipopohokeun ku Allah, Rasul neme liren nangis. Mayun ka malaikat Jibril. Idzan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula teu ridho lamun aya hiji bae umat kaula nu asup ka neraka. Rasul ngabelaan urang sampai tidak memperdulikan ribuan istana surga, sabab di hati dan pikiran Rasulullah nu diinget-inget urang umatna. Bahkan ku hebatna Rasulullah dedeh cinta ka umatna. Jalan ke surga teh aya gapura menuju surga.
Ka neraka ge aya gapura jalan menuju neraka. Aya gapura jalan menuju surga diantosan ku Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sementara jalan kubah menuju neraka diantosan ku Kangjeng Nabi Muhammad. Malaikat protes, ya Rasulullah, kunon linggih didinya atau salirama di ditu linggihna gapura anu jalan ka surga. Sarangan itu Nabi Ibrahim, anjeun eta mah atuh jalan ka neraka ya Rasulullah. Kunon anjeun didinya. Rasulullah ngawaler ngagetkeun malaikat. Ya malaikat Rabbi, hei malaikatna Allah, kaulah apal itu kubah jalan menuju surga. Aya aki kaulah dirinya Ibrahim alaihissalam. Sementara ayeuna kaulah cicing di dieu, ieu kubah jalan ka neraka. Kaulah apal. Kunaon kaulah cicing di dieu? Jibril eta malaikat bisi hayang apal. Naon sababna kaulah cicing di gapura anu jalan menuju neraka? Sabab kaulah jaga-jaga khawatir bisi aya umat kaulah anu lempang ka dieu. Maka kaulah nyafaatan. Rela Rasulullah ngantos bisa aya umatna nu asup ka neraka, lempang gadinya jalan ka neraka disyafaatan. Ieu mulyana umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mantap kurang butuh syafaatna. Leres henteu? Di mahsyar jalmi dikempelkeun sadayana. Lelumpatan ka ditu ka dieu riweuh neangan pertolongan. Bring sakabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Ngabring ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon ka dieu? Menta syafaah Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam? Hampura. Kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah isin ku Allah. Alasana isin. Isin ku Nabi Adam, kaulah isin ku Allah. Pernah nyieun kakhilafan sehingga kaulah diturunkan di surga ka dunia. Satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di hiji wilayah di dunia bernama Bud. Ayeuna terkenalna India. Sujud Nabi Adam na luhur batu bari ngampar luas, bari nangis taubat ka Allah. Salilah sujud Nabi Adam ngaos istighfar, doa istighfar. Anu masyhur saur ulama anu dibaca ku Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sabaraha taun sujudna tobat Nabi Adam, 100 tahun sujudna. Bari nangis. Ngan lami-lami penasaran Nabi Adam, ai istighfar dibaca terus, ai dijawab tak acan ku Allah. Tak acan ai jawaban. Gugah Nabi Adam tina sujudna, berai socana bentak netep ka langit. Tembus pandangan Nabi Adam dengan izin Allah mengenang kembali keindahan surga. Pantau-pantau tiang-tiang surga begitu indah bercahaya. Kaget Nabi Adam. Kunon maka aya kaligrafi begitu indah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam naroskeun deui, ya Rabbi, sembarangan eta nami Muhammad disagedengeun nami Gusti, kecuali Muhammad teh makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah ngawaler, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ieu Muhammad calon nami putra turunan anjeun. Jalmi Gusti leres ku mulia-mulia teuing, can digelarkeun tohirna. Namina tos disiapkan saur Allah, Adam, ya Muhammad, jalmi nu paling dipikat cinta ku kaula. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Hei Adam, minta ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka ku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaulah moal nyiptakeun anjeun. Ternyata lamun ditafakuran secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawasul. Aya parentah tawasul. Allah miwarang tawasul ka Nabi Adam. Nabi Adam tawasul ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha saur Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfira li hadzal walid. Ya Allah, abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna.
Maka Allah nampi tobat Nabi Adam. Sabak dan Nabi Adam tawasul nyebat-jebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Maka datang perintah tawasul di Quran dijelaskan ku Allah surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wallahu a'lam bimaradi. Jalma-jalma nu arariman tararakwa anjeun ka Allah jeung minta ka Allah al-wasilah dengan wasilah. Siapa yang dimaksud? Adalah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'watid wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Muhammad adalah al-wasilah. Mim ha mim dal Muhammad ya huruf wasilah. Muhammad mim nu kahiji maujudul khalaik bisababi ayana sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad. Hakna Muhammad hayatul khalaik bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Mimna nu tengah Muhammad mautul khalaik bisababi mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul khalaik ilal jannah bisababi masuknya makhluk Allah ke surga sebab Allah mempersilahkan Rasulullah yang masuk surga duluan. Insyaallah urangnya di panggeranana. Amin 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 ya Allah ya Rabban sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya muliana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Nabi Adam ulah menta sapa ka kaula tuh ka Nabi Nuh ngabring jalma-jalma ka Nabi Nuh. Nabi Nuh ngajawab hampura kaula gitu bisa nyafaatan kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaula dakwah ratusan tahun. Lain dulur, lain baraya, lain tatangga, jalma-jalma nu jararauh dararatang arasup Islam milu iman jeung kaula. Tapi kaula dipermalukan ku anak kaula. Kaula nu dakwahna anak kaula nu ngalawan nu ngamusuhan saha Kanan. Sampai datang teguran ti Allah banjir bandang. Kanang kekelepan ek ditulungan ku Nabi Nuh kuramana nolak. Sabab alim iman ka Allah. Cek Nabi Nuh izin kaula ku Allah. Kaula nu dakwahna tapi anak kaula anu ngamusuhanana. Mending datangan itu Nabi Ibrahim ngapring ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sami ngajawab hampura kaula ge teu bisa nyafaatan kaula ge izin ku Allah. Izin ku Nabi Ibrahim kaula pernah teu jujur di dunia. Teu jujur kumaha? Bapak kaula tukang nyeunan patung-patung sesembahan. Peting-peting eta patung nu laleutik diajur-ajurkeun ku kaula, disesakeun hiji patung panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapak kaula ngadat, ieu sanu ngancurkeun pangeran-pangeran urang. Kaula dirinya teu jujur, Pak, nu ngancurkeun patung leutik itu patung nu gede, kampakna dina leungeunna keneh. Pernah ngabohong, izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Musa. Cek Nabi Musa hampura kaula ge teu bisa nyafaatan. Kau lagi izin ku Allah, izin ku naon? Kau udah pernah maehan di dunia, maehan saha utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa. Nabi Isa ngajawab, hampura kau lagi teu bisa nyafaatan, kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Waktu kaula di dunia, sebagian jelema nganggap ka kaula sebagai anak Allah. Kaula izin ku Allah. Mending datangan tu jalma nu keur sujud can hudang-hudang. Cek Nabi Isa, sah eta hiji-hijina nabi rasul pilihan Allah. Salilah hirupna can pernah bohong, jujur wae, can pernah maksiat, dijaga diraksa ku Allah. Sah eta Nabi Muhammad. Nama Rasulullah digugahkeun, irfa ra'sak, bangun, angkat wajahmu. Maka Rasulullah hudang di mahsyar, ngangkat wajahna, namanya widi ke Allah. Ya Rabbi, widian abdi kanggo nyumponan janji ka umat abdi. Janji naon? Bade maparinan syafaah. Kumaha sur Allah? Isfa. Ayo syafaatan. Maka Rasulullah berdiri dan berteriak di mahsyar, ummati, ummati, ummati.
Yakin ya wajah-wajah nu hadir ayeuna keur nyiarkeun agamana Rasulullah, ya wajah ke aya hadir di payunan Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hayang penak sareng Rasulullah. Hayang kenging cinta Rasulullah. Nya panitia ngayakeun syiar agama Allah milangkala. Lain teh hayang ngayakeun naon-naon. Tablik akbar ge diayakeun alhamdulillah. Nu atos-atos seni tos digelar leres teh. Tapi aya diselapkeun tablik akbar naon sababna hayang diakuku nabi urang teh. Leres teh sing jadi saksi di poe kiamat. Ayeuna urang keur nyiarkeun agama Allah sing leuwih berkah ye naon Cisayong diturunkeun keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabban. Pak Camat jadi saksi, ketua jadi saksi, Pak Kuwu, Pak Lurahna jadi saksi. Insya Allah cek malaikat pernah nyen syiar agama Allah jeung Rasulna. Tak iya amal solehna fahalana tinggal metik ke di akhirat. Pak Camat gitu, nu ngijinanana camat, panghulana ka surga. Amit aing. Aing gak tiris. Camat ngagidig. Cek malaikat, kemana Mat? Surga. Cek malaikat, boga ganjaran naon? Hei, malaikat nganyakeun tablik akbar, syiar agama Allah. Nyaho ti saha ngagungkeun agama Allah masuk surga? Ti kiai, ti guru. Guru anjeun di mana Camat? Can kapanggih, ulah waka asup. Ulah miheulaan guru. Stop cicing heula. Nyaho ti saha baheula? Nya keur tablik akbar. Ti saha? Ti ustad. Saha? Asep Mubarok. Geus panggih, encan ulah miheulaan Asep Mubarok. Camat mundur Mat, mundur. Terojol ketua panitia. Cek malaikat, kemana? Surga. Boga amalan naon? Sodako. Hebat. Sodako naon? Karena syiar agama. Nah sodako karena syiar agama Allah menang ganjaran ke surga. Nyaho ti saha? Timu balik. Saha? Saya Mubarok. Geus panggih. Can. Mundur. Terojol Asep Mubarok. Kemana Asep? Surga. Boga amalan naon? Ceramah, alhamdulillah nerap ke di Cisayong. Nyaho ti saha? Merekeun ilmu anu manfaat bakal asup ka surga ti guru. Ente di mana cicing di dunia baheula? Cikampek. Cisayong deket, jauh. Kok bisa nepi ka Cisayong jauh? Make mobil. Mobilna ke bensin. Beli bensinna di panitia. Geus panggih jeung panitiana. Acan. Sep, mundur. Aing ge mundur. Panitia, Masya Allah, ngobri ke surga. Panitia kamarana surga, ganjaran naon tablik akbar. Nyawa tablik akbar asup ke surga, tisaha ganjaran nyawa gitu, TMUI. Panggih jeung MUI, encan mundur. Atuh sanuti heula. Nuti heula ternyata tukang masak. Nah itu tidak lalahar panitia laleuleus. Niat syiar agama Allah. Apa kau nama teu dihisab mudah-mudahan. Amin. Dan menang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah ngadeg teras ngegero
ummati, ummati, ummati. Salah seorang sahabat Rasulullah bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu naros dina lingkungan Rasulullah nuju di majelisna, nuju jumeneng keneh. Gusti, leres Gusti bakal masihan cinta eta ka umat salira, leres. Naon margina? Umat kaula akhir zaman umat spesial. Nah disebut spesial, ari abdi sanes umatna Gusti. Ari abdi sanes umat Gusti, Rasul ngawaler la bal antum ashabi. Lain, anjeun makabe sahabat-sahabat kaula. Rasulullah paminga manjakeun para sahabat gitu. Nu jelas dua golongan sahabat Ansor wal Muhajirin tos dijanjian ku Allah bakal jadi tetangga Rasulullah di surgana Allah. Kan Muwahibah penasaran, Gusti sok nyebat ummati ummatin aku spesial eta umat umat nu mana Gusti? Anjeun hayang apal Muwahibah, umat tu paling dipikasono ku kaula, leres Gusti, hayang apal, leres Gusti, kaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Hiji kaum nu bakal datang terakhir sageus kaula teu aya. Eta jalma-jalma can pernah ningali wajah kaula, eta jalma-jalma can pernah ngadenge sora kaula, eta jalma-jalma can pernah panggih jeung kaula, tapi maranehanana iman cinta ka kaula. Mudah-mudahan urang nu dimaksud. Can pernah pendak jeung Rasulullah, can pernah nguping suanten Rasul, can pernah ningali wajah Rasul, tapi yakin dina hate urang aya rasa cinta begitu hebat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Cinta ka Rasulullah, cinta. Asep lamun teu cinta moal ka dieu leres teh. Da cek nafsu mah mending di imah ieu teh. Memeh ini perang heula dina hate antara cinta jeung nafsu. Cek cinta tuh aya nu tablik akbar, hayo hadir babeureun rutin antara miluan atau satahun sakali itu miluan. Anu tablik akbar, nafsu halangan ulah, hujan, gerimis. Cek iman, cek cinta, kan baik gerimis ke aya payung. Nafsu ngahalangan di ulah irit ngaji ulah, cicing di imah sinetron rame sinetron. Cinta ngajawab sinetron TV isukan aya deui. Tapi jeung tablik akbar tahun hareup can petang tu panggih deui. Leres teh. Panta apal urang nyampe moal umur tapi ka tahun hareup. Leres teh. Urang teh kakajongjonan teuing hirup di dunia teh. Nikmat-nikmat teuing naikkan kendaraan made in Jepang. Poho kana kendaraan made in DKM. Naon made in DKM? Jangan ngagotong mayit naon? Pasaran sporty. Eta keranda. Ya Allah, bakal naik eta. Kajongjonan ting urang teh hirup di dunia nepi ka poho ka Gusti. Asal ti Allah bakil balik deui ka Allah. Da sementara, mudah-mudahan tapi paranjang wiswa sadayana. Husnul khotimah, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Cek cinta ayo berangkat ayo ngaji, nafsu ngahalangan, tunduh mending sare di imah, jak naon ngaji. Cek cinta keun bae tunduh oge, bari ngaji, bari sare. Makana tong aneh, lamun dina pangajian kieu aya nu sare teu masalah. Kuring mah resep lamun kuring ceramah kabeh nu hadir sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Berarti niatna dua eta jalma ti imahna. Hiji niat tolab ilmu, nu kadua niat ngapalkeun sare. Di pangajian matereh kana sare. Bu. Jadi iman cinta nu meunang. Amin. Saasep tateringan cinta, naon atuh ai cinta? What is the meaning of love? Tilu poe ngapalkeun. Apa itu cinta? Aya tilu pendapat. Hiji cek budak ngora. Tanya anak muda, "Hai anak muda, apa itu cinta?" Dijawab ku anak muda, "Cinta adalah cerita indah namun tiada arti." Indah terus. Datang malam minggu, apel ka imah ka Bogoh. Ngobrol nage di kebon, di gemrong reungit, hareupeun teh entong ti kotok ti embe balatak, teu kaambe eta bau tai. Indah saja. Bagi anak muda terasa indah. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Eta disebut cek budak ngora cinta butai. Nu kadua cinta menurut orang tua. Tanya emak, "Ma, naon cinta?" Dijawab ku emak urang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah. Cek indung.
Nukatilu cinta cek santri, tanya santri, hei santri, naon ai cinta? Cinta adalah syai'un la yuro wala yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta, ada getaran. Ini milu calangap. Mudah-mudahan cinta orang dibalas ke Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Moai hibah ngelanjutkeun naros di Gusti. Abdi tiasa pendak jeung umat Gusti nu mulya eta tiasa di mana? Ke di mahsyar. Pan pabeurit jalmi-jalmi kempel sadayana Gusti. Saur Rasulullah, moai hibah umat kaula spesial ngabogaan ciri. Cirina naon Gusti? Cahaya. Dina cahaya aya kalimatna naon Gusti? Hiji rutbun lisanihi bidzikrillah. Umat teu bakal menang syafaat, umat anu rajin ngabasahan lambaina ku zikir ka Gusti Allah. Sing aya hasil balik ngaji ayeuna mah loba zikir ka Allah, loba maca istighfar, loba maca sholawat. Amin. Keur kumaha bae ge urang nurutan aktivitas indung bapak urang baheula hebat. Indung baheula mapan bari ngais orok ge zikir, nyarekeun budak maca sholawat, ngayun budak diayun sholawat. Makna baheula ibu kitu teu ayeuna jempling ayeuna. Baheula mah budak di mandian, di sedo, disipat, dipangku ku indung, dipelototan ku indung, bager kasep soleh. Allah, ya Rasulullah, baheula mah kitu. Anu mah budak di mandian, di bedak kayu putih, di sedo, disipat. Tapi ka babak belur ta budak. Pelototan ku indung, anak ta ieu, make nanya anak saha pugu anak sia. Teu salaladar ka anakna sorangan teu ngaku. Atuh orok jadi hulang-hulang. Teu diaku ku indung cek orok atuh aing anak saha. Buah-buah bejel tina panci. Sok aya indung nu kitu? Heueuh aya wae. Anak ta ieu ku katep-katep teuing jeung make cadel indungna. Ti katep, ti laja, ti eme, ti kotok kabeh tai absen. Meh gaul jeung tai ta budak. Atuh nu bentes we ngomong teh. Si kasep, si raja, si bager. Allah, ya Rasulullah, onok to. Bapakna ge saruana. Ngagegeutkeun ka anak balik di mana-mana. Anakna mapak muka panto, ayah puyang, bapak ngagohak anak ta, iya, nya budakna hidang bisa ngomong, anak iya, bu, apalkeun eta apalkeunnya, bisi aya nu nanya, isukan ka warung balanja. Panggih jeung tatangga nu teu hadir peuting ieu ece peuting hadir menang naon anak ta ieu tatanya wae eta ubar pasea eta teh ubar pasea amalkeun kuring geus ngamalkeun datang ti mana-mana datang ka imah pernah kejadian pamajikan manyun di tengah imah kuring ngagero neng ka dieu aya perlu teu nyampeurkeun manyun bae kuring mikir kumaha ngubaranana inget kadinya samperkeun pamajikan nu keur manyun kuring dodongkoan begitu pahareup-hareup kuring ngagoak anak ta ieu oeng-oeng anyun pun bojo langsung calangap langsung udag-udag sok eueuh amalkeun nya heueuh bisi salaki pundung tengah imah manyun eta elmuna eta ece ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun anak ta ieu oeng-oeng ideung nah insyaallah jadi cabok langsung
Ya Allah, baheula mah hebat indung urang bari ngasuh budak, nyarekeun budak. Tengah peuting ceurik. Geus kaapalkeun deui. Budak diayun tengah peuting jang bager kasep ayo bobo pan mage kudu nyaring subuh ngaulaan maneh mang geus tunu ha diayun ku emak sallallahu rabbuna sholawat tuh dibaca ibu kitu teh nyarekeun budak peuting budak ceurik dicekek repeh sia ngagandengkeun mana budak batur mewek we kieu aing teh tunduh aing teh budak nu ceurik induna nu kasurupan ayun mah oh diayun ayo perem sugan teh sholawat dikir lain ayo perem pada hari Minggu kuturut ayah ke kota nya budak rek sare dibere lagu eta lain molotot mikiran lagu hayang geura poe Minggu keun bae atuh Asep da lagu budak nya lagu budak tapi eusina nitah ulin sok make lagu tapi laguna nu nitah ibadah ganti judul ulah hari Minggu sok jang bager kasep perem diayun ku mak boga lagu anyar ti si Asep Mubarok judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus nitah ibadah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah ta eta jadi dikir tulis Pak Ud pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran teh tangga didik lagu datang bapak nah peremjang abage boga lagu matematika dengekeun ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua itu kan lumayan 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal hese barang hakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun 16 coba barang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun 4 bageur kami toha pamajikan bisa 4 nah eta setuju lalaki Pak Camat ibu-ibu setuju pasti well hoyong gaduh caroge setia ibu hoyong teu turutan akhlak mulia Siti Khadijah dikantunkeun wafat ku Siti Khadijah dina batin Rasulullah tetap Siti Khadijah saur Siti Aisyah pernah cemburu pan Siti Khadijah tos wafat Gusti kunaon nu disebat teh Siti Khadijah wae kaula moal bisa ngahilapkeun akhlak mulia Khadijah tilu nu teu dihilap-hilap ke Rasulullah naon Gusti abdi bade nurutan hiji Siti Khadijah paminyarios jeung caroge laun suarana ngarendahkeun suara di payuneun caroge geulis ka dieu sakedap aya naon Gusti utusan Allah ibu kitu teh ka caroge Pak neangan deui Pak lah ulah miara nu heuras bagus ad-dunya bid-duit wa ma fid duit sakit ad-dunya bid-duit gusit ad-dunya bil fulus ma fi fulus mampus ad-dunya fi fulus lulus tung keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teu gablek duit ka salaki ngajak perang kalakuan saya tak itu tengararaku hiji ngalaunkeun swanten di payuneun caroge 2 saur Rasulullah kaulah ingat akhlak mulia Khadijah
Ketika mayunan kaula tungkul teu wantun neuteup wajah caroge. Istri orang gitu tuh Pak. 2 kegagalan. Makanya bapak nekat mulai isukan neangan deui. Neangan nu bongkok. Ini. Makanya balik ayeuna yang ngaji. Dites ku bapak engke tah di imah memesare. Dites di imah. Nyai ka dieu aya naon sih hasil ngaji. Cek salakina hasil ngaji bari tungkul. Lain agang teh balik ngaji biasa hayang ngopi heula memesare. Lamun nyai teh capek pangseduhkeun kopi. Oh. Kopina rasa cinta apa rasa rindu? Salakina calangap deui. Kopina rasa sia. Ibu ka dapur seduh cai kopi korong asupkeun. Kocek udek ke udek. Kepalang. Bo ngamuliakeun ku bahas, nu kadua muliakeun ku tingkah, nu katilu kaula resep ka Khadijah teu hilap saur Rasulullah. Naon sababna? Tos geulis setiap mayunan kaula dangdan deui ngageulis deui. Jadi kageulisan Siti Khadijah lain jang batur jang caroge. Ari ibu osok dandan. Osok ka mana? Ka ondangan, ka pasar, babak belur, pabrik cat pararinah kabeh. Nu meunang nama tukang ojek. Salakina balik ka bagian bukelek deui. Cig robah dangdan teh jang batur, jang salaki lain jang batur. Siti Khadijah mah tiap Rasulullah mulih di mana-mana rasa capek hilang. Kenapa? Yang buka pintu bidadari surga. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Saleku ulang mah lain balik di mana-mana datang ke imah muriang. Muringkak bulu punduk. Atuh nu mau ka panto, buuk rawa grewig teu nyisiran. Tali kutang pegat sabelah. Sabelah tali kutang sambung make panitih. Salakina ngadeg-deg na panto inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, ya sore-sore geus aya penampakan. Ditelek-telek geuning pamajikan. Keun bae goreng-goreng ge sono digabruk ku salakina. Salakina gogoakan. Da panitih nojos. Geus mah goreng bau nyiksa. Pak, pamajikan kitu mah geus meujeunna di kana kulkaskeun. Dangdan teh lain jang batur jang salaki. Hasil ngaji ayeuna ye. Bahkan Siti Khadijah masok nawiskeun diri. Ka Gusti Rasulullah. Ya Rasulullah, wengi ayeuna abdi diperyogikeun ku salira. Kunaon gitu geulis? Upami abdi diperyogikeun, engkeun wengi abdi bade dangdos. Upami teu diperyogikeun, nyuhunkeun ridho widian ku Gusti. Aya naon geulis? Abdi hoyong ibadah dugi ka subuh. Masya Allah. Cek ibu-ibu lah, salaki ece mah asep manja. Teu kudu ditawaran, teu ditawaran ge nyuruduk sorangan. Basa-basi ame menang ganjaran aya. Kang, hasil ngaji ya. Praktek. Maksudnya naon? Kepenting dipake moal. Terus kena ban radial wae. Cek salakina, emang kunaon? Lamun akang butuh, kepenting beres salat isya rek dangdan. Lamun teu diperlukeun rek molor. Sugan rek ibadah. Cek salakina, oke, aku perlu. Ibu jawab, oke, aku layani. Beres sholat isya dandan. Nu tukang kudu kandel atas sepiteng eta. Bisa ngaheap. Calik na kasur nunggu salaki balik sholat isya di masjid. Salakina gura giru dengan janjian. Begitu datang ke imah asup ke kamar buka panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu na ngajawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha cek carogena? Masya Allah. Kaukah itu Rika?
Aku Ani. Oh, Ani. Ternyata aku salah. Kaukah itu Ani? Aku Ani, Oma. Ya Allah. Maaf, eta Oma teh film favorit baheula. Baheula kuring keur dikobong sok kabur. Baheula mah sok aya naon di layar naon? Layar tancep. Kobong teh sepi. Kiai nepi ka riweuh ieu budak kamarana. Geus pindah ka lapang. Ngalogat nan di lapang. Atuh layar tancep teu jauh ti film Dono, si Bokir, film teh Susana tah, jurig teh tah ih aing sieun ai balik lalajo. Jeung Soneta. Oma baheula nu terkenal naon Satria bergitar. Oma naik kuda. Jering 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 jering. Jering 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 jering. Kita musik Oma bijil naik kuda. Terutak 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 terutak. Sorana naon eta? Kuda. Terutak 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 terutak. Sorana naon? Aing. Ega ka aing nyebut kuda. Ih, najis. Kamari mah di Garut aing nyaritakeun eta. Sora non ibu, sora Asep Barok, niru sora kuda gitu. Di dia mah teu make nu kitu, sora naon? Kuda. Dendam urang dia mah ka aing. Oma lupa tak jing 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 jing. Ulah milu manyun atau aing nu manyun mah. Aing manyun marilu. Jering 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 jering. Terutak 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 terutak. Oma ditembak penjahat. Tising. Keuna kana pingpingna, diusap ku Oma. Astagfirullahalazim. Sungguh kau terlalu. Tapi aku yakin semua kezaliman bakal ada akibatnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Oh mama jeung penjahat gak assalamualaikum wae. Balik ke imah, muka pantau kamar. Kau kah itu Rika? Ani. Oh Ani. Ibu asup ka kamar ta salaki nempo ibu geus geulis, salaki bunga ridho. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Ibu disebut bidadari, nyengir langsung. Tring. Siksa lakina. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Kuningnya emas, tak sekuning. Lipen medok. Pas nyengir cangkang jengkol nyelap. Najis. Untung si cangkang lamun tangkal naripuh. Cek salakina. Nyai. Jamu-jamu pesanan akang mana? Tanah meja Kang. Ya gini 2 gelas. Nu abdi hiji Kang. Nu abdi mah sari rapet. Nu akang kuku bima. Anu gelas akang mana Nyai? Yang ngarendeng gelasna. Pamajikana poho. Mana kuku bima, mana sari rapet. Dua nana bodoh. Cek salakina, nu mana bae lah. Jamu-jamu ieu moal mantak utah. Akhirna salakina nginum sari rapet. Pamajikana nginum kuku bima. Rek sosonoan teu jadi. Riweuh di kamar. Pamajikana ngadadak hareras teu pararuku. Pangaruh kuku bima. Salakina ceurik nepi ka isuk. Rapat tuh bisa ki. Uun tati dengekeun. Komar dengekeun ulah mararakeun nu kitu ulah. Ulah Rasulullah ngajarkeun sameme sosonoan saur Rasulullah disunatkeun mandi sunat
Nu disebut mandi japap. Niat nawayatul gusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala. Beres mandi sunat abdas. Beres abdas netepan sunat 2 rakaat. Neme menta ka Allah, ya Allah paparinan turunan anu saroleh solehah. Kitu. Ieu mah hayang anak saroleh ai cara salah. Balik ti sawah men gajeleng we ka kamar. Poho pacul ka bawah dorana. Kitu we hirupna teh budakna teh heuras beheung. Mau boro-boro mandi sunat, boro-boro wudu meme sosonoan. Riweuh neangan endog bebek. Kitu hasilna teh anakna teh unggal peuting maling entog we hayo. Carana sing bener pepen dengekeun. Jai dengekeun. Asep mandi mah tiris pan beda tasik mah. Tiris kieu sejuk. Tiris mandi wudu. Wudu we heula. Asep teu jadi sosonoana ge tapi santeuna memeh sare urang wudu heula ganjaran teu leungit. Al wudu qablan naum fahuwa indallahi syahidun. Wudu samemeh sare bakal menang ganjaran syahid. Amin. Biasakeun insya wudu memeh sare. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Iji nu dicirian ku Nabi bakal menang syafaah umat nu ngabaseuan lampai ku zikir jeung sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nu kadua Ibnu Muwahhibah hayang nyaho ciri umat kaula anu cahayaan di poe mahsyar naon Gusti? Birrul walidain. Umat kami anu teu eureun-eureun nyieun kahadean ka indung bapa. Budak saroleh. Dicirian ku Nabi bakal menang syafaah. Penting ku akhir-akhir ya zaman ayeuna geus loba kolot ngeluh nyang hareupan anakna. Bener teu? Leres henteu loba kolot nyeri hate ku anak. Berarti urang butuh anak anu soleh sing saroleh anak-anak urang amin. Ya Allah ya Rabbal. Pan baheula mah tong wakat tadi teh ya, tong waka ngambek bapak karak ngedeg-dehem bapak urang mah ngadeg-deg sieun. Budak eta mah geus teu sieuneun. Malah tibalik bapana nu sieun ku budak. Baheula mereka liwatan indung bapa dodongkoan, ma pak calikna geser saalit bilih kadupak ku abdi bade ngalangkung, bebeja heula baheula mah sieun ku indung bapa. Ayeuna budak kitu teu ngaliwat. Geus teu aya tata krama. Indung jajalaneun pura-pura teu neuleuh budak ayeuna mah. Men seret mereka nyungsep indungna pan. Bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan, syak gua culung. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana meningek. Anak juri juga neta. Nges nincak beheung bapana molotot ka bapana bokap sih, bokap. Coba eta bahasa juri di mana? Sakitu dahar jeung teri oge. Tina biwir bijil bokap. Datang indungna ih nyokap. Datang ninikna nyokep. Terjol akina ih nyakop. Eta bahasa juri di mana eta? Maaf, kunaon Rasulullah sampai ngancam moal mere syafaah ka umatna anu sok nganyerikeun hate indung bapa. Budak nganyerikeun hate indung bapa, maotna teu meunang ridho indung bapa, moal menang syafaah. Teu salat Gusti eta umat, salatna mah fardu sunat teu katinggalieun, haji umrohna ge tiap tahun. Tapi Gusti teu masihan syafaah. Nya, kunaon kitu Gusti? Eta jelema rajin salat, rajin ibadah, tapi rajin nganjerikeun hate indung bapa, maotna teu meunang ridho indung bapa, moal meunang syafaat. Al-aqu liwalidayhi. Jelema sok nganyerikeun hate indung bapa moal meunang syafaat. Duka kaki itu Gusti ancamanana berat-berat naon margina sabab aya jasa indung bapa teu bisa dibayar ku anak. Leres? Terutama jasa indung. Pan kulahina Rasulullah ibu diangkat derajat terus teh. Di zaman jahiliyah awewe teh aya hargaan. Ibu ngajuru orokna awewe di ruang kerepes, dianggap teu manfaat. Tapi ketika Rasulullah lahir diutus, ibu diangkat derajat ibu sampai 3 tingkat di atas bapak-bapak. Leres? Gusti sanu kedah diutamakeun ku abdi, indung anjeun, saha deui indung anjeun, saha deui indung anjeun, terasa deui kakarak bapa anjeun. Indung sabaraha di dinya? 3 bapak, 1 setuju? Teu sadar tadi setuju.
Helacak. Oh, make balikan tidak ada siaran ulangan. Ibu sabar tadi? Bapak? Yes. Nah ujung-ujung terek nanya naon aing. Kelepasan. Setuju? Geus Pak, geus disetujuan. Maksudna derajat na tilu ting di atas bapak. Urang ge eleh Pak, eleh. Taulah sombong ka pamajikan. Cicing. Aing nu ngomong cicing. Sabab aya jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki. Aya jasa ibu teu bisa dibayar ku ibu. Kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Kita mun 11 aing bulak-balik ke lagu didinya. Menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Leres. Mana jasa indung teu bisa dibayar ku anakku salaki? Hiji, jenjang menuju kehamilan normal, ibu sehat, sabulan sakali miceunan darah kotor. Naon bahasa agama na? Head. Bahasa nasionalna naon? Men. Bahasa Sunda naon di dieu? Hah? Kotoran. Atau empel ku sia. Kareseban. Bahasa premana naon? Aya bahasa premana aya. Si brewok utah getih. Brewok utah getih. Si botak jadi merana. Nges. Tulis ya lumayan. Ku camat ditulis. Dipakai sambutan kayaknya. Punten Bo. Cenah ibu lamun keur kareseban, keur head, sok anu nyari di awak leres teu? Urang Pak ngarasakeun teu Pak? Hei, lalaki, teu urang mah hayang tarima bersih. Cek ibu atuh teu adil nu men awewe lalaki teu adil Allah mah. Ibu men penanggulanganna Bu gampang. Ibu mah men lompat ka toko, ka warung beli softtek ganjel men. Teu beli softtek lompat ka dapur lap kompor jejelkeun. Comun segala laki men ribu. Softtekna. Piraku Ustad men lempang ngagehang. Lain make softtek dibuntel ku sorban najis. Nggak cicing awewe nu men mangges ya. Bu, ibu men Allah mah adil kumaha asep aya ibadah mah Allah diliburkeun 10 menit keadaan lohor ibu men begitu dur lohor ibu mah molor. Cek salakina dosa sia teu salat. Punten Kang, men. Ngeunah eta ngajawab. Ramadan salakina malah kokoloyongan lapar. Asup ka kamar salah pamajikanna keur dahar bak-bek. Ayo saya nyai ka nyahoan teu puasa. Dosa nyai. Sorry Kang, men. Akang teu percaya. Dele gitu. Tak lamun boga salaki tara salat, tara puasa Ramadan, berarti salaki ibu euker kumaha penanggulangan anak gampang softtek urut ibu wawelkeun kana sugut salaki. Hakan ye softtek. Men. Beres men aya di perjalanan ibu naon ham kenyiram geripuh bejana. Leres teh. Loba nu samar kahayang ai nyiram. Aya nu sanggup bau teh kana gorengan bau, aya nu kitunya. Aneh-aneh nu nyiram kahayangna ih. Nu hayang sayur sop sapatu bot. Engku mah nyiksikna. Nu nyiram tatangga Cikampek, tatangga aing ih. Lain nyiram sia mah teh kasurupan. Atuh hayang nyocolkeun kejo kana tarang kiai goblok. Umpan kiai ge dipitrahan meureunnan. Sok ge salakina wani mah datang. Momo kejo sapiring. Pamajikanna dituyun ka imah kiai. Enon jang pun bojo nyiram
Pemikah hayang teu dicumponan sok ngelai daripada ngerai dicumponan bae. Hayang naon nyocolkeun sangu kana tarang kiai. Ceuk kiai, emang aing cowet. Memes ya nyocol, aing lah nyocol sia. Ampun nu nyiram. Bu, sering kejadian nu nyiram aneh ka hayangna. Ceuk salakina nyai geura dahar ayo. Mau jeung sate, mau sayur sop, mau. Yang naon atuh jeung naon sangun aya? Yang jeung pais tahu. Mau pais naon? Bobogaan akang. Ceuk salakina demi anak. Daripada ngelai. Akang rek indit ayeuna ka rumah sakit. Naon Kang? Disunatan deui. Geus beak ulah menta-menta deui, berarti geus eueuh di akang. Salakina indit demi anak mau motor ka rumah sakit. Memang ka rumah sakit ngaliwatan pasar. Di sisi jalan pasar rame nu dagang, di antarana aya nu dagang obat-obatan. Mahe make alat peraga, anu make orai. Kabeneran nu dagang obat make alat peragana binatangna kuya. Pas kuyana keur nongtot. Cek laki. Daripada aing disunatan mending kuya beli ku aing. Pencit di dieu keneh. Mang eta kuya sabaraha? Moal dijual, ieu mah alat peraga, ieu mah jang ubar penting. Kuring butuh ge beheung kana hulu. Keun awakna mah jang amang. Wah kitu mah lagi jang ubar mah 50.000. Sok beli pang mencitkeun mang. Pencit tuh ada anak resek. Wali ka ieu mah. Cek pamajikanana. Teu jadi disunatan teh. Geus bieu. Geuning cepet disuntik baalna ge 6 kali. Teu karasa. Mana buktina? Tah. Ayo geura pais olahkeun. Mun geus didahar ulah menta-menta deui. Geus eueuh di akang. Pamajikanna ka dapur mau bungkusan hulu kuya. Di dapur ngagoak pamajikanna. Akang. Cek pamajikanna. Salakina ngagoak di tengah imah. Aya naon tok loba tatanya? Teu sangka. Geus diteuk-teuk mah gede. Hulu kuya. Hulu kuya ditelak-telak ku pamajikanana aya panonan. Pamajikanna ngagoak deui. Akang. Cek salakina. Naon deui sia teh? Lin geura olahkeun teu sangka. Pantas dinu poek tara nyasar aya panonan. Eta mah hulu kuya. Najis au ih. Teu nyiram teh aneh-aneh. Berat Pak ujian perjuangan ibu dina hamil leres teh Bu. Urang mah teu nganyasakeun naon-naon lalaki mah. Keur nyiram geus ripuh komo geus gede beuteung. 8 bulan teu bisa dipohapekeun. Dibawa ke mana-mana. Percis mau drum band. Sare guling gasahan. Ibu leres teh. Bejana bayeung yang lamun sare. Pan urang mah salakina kerek we. Pamajikan gede beuteung yang ngigir pegel asa keplok. Nang kuban sieun mejret. Nang karak wae curiga. Sieun anu teterekelan deui. Da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang. Siga camat gitu tak juara 1. Camat Cisayong juara 1 panjat pinang. Tak teterekalan wae manehna. Ih. Bader leutik-leutik. Matil. Lele kali. Bu. Mana deui jasa nu teu bisa dibayar ku salaki ku anak di awewe ngalahir. Pan ngajuru teh juruna maot leres teu.
Mantak salaki kudu gigireun pamajikan namun keur ngajuru bisi lepas nyawa. Naon sababna? Cek teorina ilmu kebidanan. Setiap istri melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Pantas narohkeun nyawa. Kurang mah di luar bae. Pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeun. Salakina di luar. Jinggo mulek. Bari wiridan lalaki, awewe lalaki, awewe lalaki. Pamajikan di kamar jeung bidan. Bidan keluar, ieu salakina nya Bu bidan sampeurkeun pamajikan geus eueuh tanaga karunya. Sirah budak geus nongtot rek bijil hese. Karak salakina nyampeurkeun nyai. Sabar tawakal, heujeunkeun kaluarkeun tanaga. Nyeri Kang, nyeri. Geus teu aya tanaga. Sabar nyai, sabar. Ayo bismillah, heujeunkeun. Eueuh tanaga Kang. Ya Kang bareng ayo. Ame tanaga baru. Ayo semangat. 1 2 3 ayo nyanyi ayo mulai. Nyanyi ayo. Alhamdulillah salakina ti heula ngajuru. Bidan ge reuwas ieu orok bau naon. Si goblok modal. Najis. Berat perjuangan awewe. Nyawa ditaruhkeun reres. Antak pantas peneliti dunia. Siapa sih manusia yang paling berani di dunia? Cuma satu. Siapa? Ibu-ibu paling berani di dunia. Mana buktina? Bukti nu kahiji. Ibu-ibu berani ngiridit. Ayo si emprak deh ayo. Nu paling wanian ngahutang ibu-ibu. Nu kedua, ibu pemberani, berani nyarekan nu dagang. Nu paling wanian kan nu dagang ibu-ibu. Mang ieu cikan sabaraha ieu cikan? 6.000. 6.000 sa RT ngadenge. Siga make sound system ngomong teh. Nu katilu, ibu pemberani. Bukti nu katilu, ibu-ibu berani menghadapi kematian. Mun ibu boga anak tilu berarti geus 3 kali nyang hareupan maut. Leres ngajurukeun anak teh juruna mah tarohanna nyawa. Makana disebut pemberani ibu. Naon sababna? Eueuh nu kapok. Cenah nyeri. Nu kahiji kerak sataun indungna geus utah deui. Kunaon ece kalepasan. Beuki sia mah. Hebat. Tapi ingat ibu soksana jadi angkat derajat ku Rasulullah 3 tingkat di atas bapa. Urusan ka surga. Ibu nu gaduh caroge. Rasulullah geus kaamanatkeun istri nu hayang asup ka surga. Geura penta kunci pantos surga aya dina leungeun salaki. Ulah dibikeun aya carewet mah. Geura penta kuncina dina leungeun salaki. Penta ridho salah ridho Allah pikeun hiji istri aya dina ridho salaki. Nah, mudah-mudahan sing saroleha. Amin. Terakhir, saanu dicirian menang syafaah, jalmi anu betah diuk di tempat ibadah. Rasani mah sepuh-sepuh urang kapungkur. Kapungkur masjid can dicor. Baheula mah masjid musola laleutik bari dicangan ku lentera. Tina awi, tina talupuh, tina bilik. Tapi bapak urang betah diuk di masjid di musola ti maghrib sampai isya can baralik lamun can bareres salat isya. Laras teh inung urang betah diuk di kamar can waka kaluar di kamar lamun can bareres salat isya ti maghrib nepi ka isya. Nung wan adan isya nyekelan tasbih nyekel Quran tadarus baheula indung urang. Ayeuna imah geus gedong masjid geus mewah harga miliaran. Eueuh nu betah diuk di tempat ibadah. Maghrib mimitina lobaan. Assalamualaikum les leungit dileg-legan jurig. Tinggal opatan di masjid teh. Imam kokol bedug basaran eta we 4 sekawan. Aduh. Bener
baheula mah reot musola tapi pinuh resep jeung bareretah di tempat ibadah sakitu bae.